Wala ngimpi lempang harita teh dina jero impian aya imah gubug sanggeusna kula teh ieu rek neuli imah gubug lewat teh aya aki-aki kunaon ceng teu asup ka dinya. Emang kunaon geus asup ka dinya atuh kula asup kunaon begitu asup bangunan pohara mewah na luar biasa didinya jelema ribuan marake jubah kabeh di itu teh luhurna balkon masya Allah aya tiluan jelema teh pohara luar biasa kula asup kadinya pita naik ka ditu begitu naik didinya digigireun ku eta teh jelema aya abah sepuh di dinya. Cak abah sepuh ngabejaan ka kula sia bisi teh nya tak ieu lah Ibnu Malik. Ieu lah Syekh Ibnu Malik. Abah selalu ngadampingan di sisinya. Trek. Geus. Tah nu ieu kiai anu dibejaan ku abah. Trek. Kula tanda tanya nu sangat luar biasa ja abah sepuh henteu masur dina ilmu ke alfiah ya kan henteu kieu teu kitu heulana kok eta bisa deukeut ke jeung Ibnu Malik dina impian impian ieu tek tuh mantakeun kula ngomongkeun harita set kula naral alfiah ti lulus SD kura katara alfiah sanggeusna kata eueuh nu nyaho harita teh digerokeun ku abah jarahkeun alfiah sia ka ditu ka Maulana Hasanuddin Banten. Kula berangkat ka Banten cek be ngajarahkeun alfiah saminggu di ditu pita ku abah. Tapi kan ari sehari-hari mah biasa bae teu istimewa dina alfiah teh be pelebah adik kula Haji Iim masantren lah ka itu tuh eta Kadukawang Mama Sanja. Tah kan jelas Mama Sanja mah eta teh tabahur dina alfiah moal aya nu teu nyaho. Cak abah sepuh ka Haji salamkeun nya ka Mama Sanja bejakeun peuting ieu Ibnu Malik datangna rada peuting. Ujug-ujug kitu dah. Peuting ieu Ibnu Malik bejakeun nya datangna rada peuting teu biasana. Biasana rada sore keneh ku rada peuting. Tak, datang ka ditu. Pan Mama Sanja betul-betul ngomong di mana sih ya? Jangan mondok ya. Geus we segitu. Henteu aya nanan, geus we salamat ngan ngomong aya salam ti abah bahwa hampura peuting ieu Ibnu Malik datangna rada peutingan. Mama Sanja molok we. Ari sia saha yang mang. Mulai nanya. Bapak sia saha? Dia kata isu kada kan digerok kada ji ngomong naon deui abah ngomong eta ngomong sakitu-kitu na geus bae tak bebalik ka dieu ku abah kan ditanya ngomong naon itu Sanja ibu teh Sanja ngomong naon terus babaturan bae coba aja pengen ngomong Sanja ngomong naon dipeunci tuh kurang ya Allah cak abah sepuh unggal peuting Syekh Ibnu Malik datang ka Mama Sanja ngan memeh ka ditu mampir heula di dieu memeh ka Mama Sanja mampir heula dek we ditu nah peuting harita ku abah diobrolan heula dek rada kebal lantaran supaya sia ka ditu Ibnu Malik kan datang ka ditu tuh ayo dek ngomong naon takos kitu tek geus moal ka halal arti sangat luar biasa tek be tadi itu deui teh ngomong ditahan Ibnu Malikna hehe beseuri pada itu teh aya besi dimiati cekeun foto tek be unggal ka ditu pasti mampir heula ka dieu cak abah teh ya diobrolan heula ku abah tek be kakarak Syekh Ibnu Malik ka ditu pan eta kos ngobrol lalagaan tapi bener ulah aneh kunaon ketika ieu salatna sama-sama geus diasupkeun kana ruh al arwah junudun mujannada